Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
mu'minin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfal madaniyatun awilah wa idhiyakul ayat Surat Al-Anfal ya surat madaniyah diturunkeun sabada Nabi hijrah ka Madinah. Au illa wa idhiyakul bika ayat atau kecuali ayat wa idhiyakul bika itu ayat ka pertama makiyah. Lama ikhtalafa al-muslimuna fi ghanaimi Badrin nalika jalma-jalma muslim berbeda pendapat dina masalahkeun ghanimah jalan perang Badar. Perang Badar menang tah rampasan perang loba kamana ieu kumaha ngabagikeun sana Al-Anfal teh rampasan perang. Pakola asyukan hiadan di anna basyana alkitab sebelum pemuda yang kami dan perangna nuila di kami Dan sampai nanya waktu sirkunna annakum tahta roya becek golongan aki-aki mana tidak semangati kami punya pembandera kami memahayu-hayuna dan bakal lawin kasyatun lafitum ilaina namun air pandumpat ka kami pada tas takfiru bil kahade ulah sok hayang sorangan sok kolot teh pikiruan kami kudu panggedenan tak jeung budak teh aki-aki jeung pamuda teh hoga belum elehnya. maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Turun ayat Gusti Allah yas'aluna ya engke bakal naranyakeun ka anjeun wahai Muhammad anil anfali dina anfal ayat anfal teh jalan perang ghanimah liman dia nya teh aya eta ghanimah jalan saha kul bejakeun banjeun ka Sayyid Muhammad lahum ka jalma-jalma muslim al-anfalu lillahi wa rasuli ya ay anfal teh jalan perang teh lillahi wa rasuli itunya Gusti Allah wa Rasulullah sehingga ya jalaniha haitsu sya'a dijadikeun ku eta Gusti Allah jeung Rasulna sakumaha aturan Gusti Allah jeung Rasul cicing ulah sok sakarep dewe aya aturanna diatur ku Gusti kudu kasahakeun teh aya aturanna faqasama sallallahu alaihi wasallam bainahu ala sawanya pokoknya Nabi harita dibagikeun diratakeun aki-aki sakitu pemuda sakit Allah al-hakim mustadrak Fataku maka kudusieun aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah.
Terus aya turut bae ka Gusti Allah sing takwa. Wa aslihu dzata bainakum. Wa aslihu jeung ngabeberes arajeun kabeh dzata bainakum. Karena perkara anu aya antara arajeun kabeh mun pasea sing rukun hakikat mah tegasna kana hakikat perkara bainakum antara arajeun kabeh bil mawaddah wa tarkin niza kudu silih pika nyaah silih pika deudeuh ulah pasea asli kudu tabainikum gara-gara ieu nya teu nya silih asih silih pika nyaah ulah pasea asli kudu tabainikum wa ati'u jeung kudu nurut aranan kabeh Allah ka Gusti Allah wa Rasulahu jeung utusan Gusti Allah kuntum lamun tiaranan kabeh mukminina pada iman perkalamannya lamun nya iman geura turut ka Gusti Allah geura terus ka Rasul innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum innamal mu'minuna angin pastina ari jalma-jalma anu ariman al kamiluna fil iman tegasna anu sampurna dina iman innamal mu'minuna angin pastina ari jalma-jalma mukmin sejati nu bener-bener jalma mukmin mah eta alladzina jalma-jalma idza dzukira di mana-mana caritakeun saha Allah taala wa ibu terusna pangancam Gusti Allah wajilat maka ngageter khopat terusna sieun qulubuhum hati-hatina yeuna jalma anu iman nu asli mah mukmin nu asli mah jalma-jalma lamun dicaritakeun pangancam Gusti Allah maka ngegeter hatena sieun dan hari-hari baik hari-hari baik berarti itu asli iman wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat jeung di mana-mana dibacakeun alaihim ka ieu mukminun non ayatuhu ayat-ayat Gusti Allah zadat maka nambah di ayatuhum ka mukminun non imanan iman karena keimanan di mana-mana dibacakeun ayat-ayat Gusti Allah beuki tambah iman wa ala rabbihim jangan saukur ka pangeranana mukminun ya tawakkaluna pada tawakal pada kumandel ya jalma-jalma mukmin jadi eueuh deui andelan pambudi-budina andelan teh ngan saukur ka Gusti bihi yasikuna lagi geuring jadi kumandel teh ngan saukur ka Gusti Allah teu kalian Gusti Allah dan sagala rupana ge ku Gusti nu Gusti Allah ti Gusti Allah alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yatanajjalma yuqimuna ngadeukeun iladzina as-salata kana salat ayatuna biha bihuquqiha aya ngadeukeun salat teh ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat dicumponan kabeh syarat rukunna jeung sagala rukun wa mimma jeung tina sebagian perkara saweh bae rezaqna rezeki yang nabung Gusti Allah kaum mukminun eta yang dikuna pada na infaqkeun fi aqtilah di jalan-jalan Gusti Allah mere rezeki sebagianna dipake zakat ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika ta ari jalma-jalma anu sifatna nasiga tadi ya dimimiti mana alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum jeung saterusna nah eta teh hum al-walaik eta al-mu'minuna jalma-jalma anu haqqan kalawan nyata sidqon bila syak itu sabener-benerna iman
tanpa dilakukan di kaimanan anak lamun jelema model kitu lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim lahum eta tetikeun ulai jaman iman kalawan nyata ya darajatun ari aya pirang-pirang darajat emanasi dan aya pirang-pirang pangkat jadi saringan pameran aja wa maghfiratun jeung pangampuran ti Gusti Allah wa rizqun jeung rezeki kaimun anu mulia di surga.